Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng tepangdang deui dulur-dulur anu di lembur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina waktos ayeuna ditatang S Channel bade nyarios dongeng sasakala Sunda deui. Mugi-mugi acara dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbrahmana. Pamiarsa anu acan wae subscribe sareng loncengna mangga ditole bae. Sareng anu bade komen atawa ngabagikeun dongeng ieu mangga. Mugi-mugi para mitra jadi seueur deui anu uninga sehingga budaya Sunda samakin jaya. Di Tatang S Channel ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi sareng kabingahan ieu carios judulna nyaeta Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Kacaturkeun di hiji leuweung aya bagong putih. Eta bagong teh gawena ngan tatapa bae geus mangpuluh-puluh taun. Ari anu ditapaan ku manehna hayang boga anak awewe sarta bangsa manusia. Dina hiji waktu bagong putih ngarasa hanang manehna indit ka hiji tegalan deket walungan Citarum. Barang datang kadinya manggih batok balokan hartina urut anu meulah diwegan. Loba pisan eta batok balokan teh urut nu moro uncal kadinya. Aya hiji batok balakon urut tuang Kanjeng Prabu. Eta batok teh aya caian nyaeta jika hampangan Kanjeng Prabu. Barang geus marulang kapanggih ku bagong putih lantaran hanang leguk bae cai nu ngemplang dina batok teh diinum. Ari geus nginum kawas aya nu nyaliara kana awak bagong putih, kawas nu ngandeg reuneuh bae. Lila-lila bagong putih teh reuneuhna beuki gede, ari kubrag orokna jelema sarta awewe geulis. Pohara bae bagong putih teh atoheunana anakna diciuman digalentor bari disusuan. Eta orok teh tuluy dingaranan Dayang Sumbi. Nalika geus gede pok Dayang Sumbi teh nanyakeun bapa, "Ibu, ari bapa kuring teh saha? Nah jelema kawas kuring atawa bagong kawas ibu?" Nyai anu geulis anak ibu. Nyai mah teu boga bapa. Mu nya mah boga bapa, meureun aya di dieu, tebal bagong putih. Piraku ibu, sakabeh makhluk ge kapana pada boga bapa, boh manusia boh sato hewan. Ngan bangsa kakayan anu henteu boga bapa mah. Lantaran anakna pok deui nanyakeun saban waktu. Akhirna bagong putih teh balaka. Bapa hidup maneh mah Kanjeng Prabu. Di ditu ayana di karaton. Cek bagong putih ngadenge kitu Dayang Sumbi pohara ruasanana jeung ujug-ujug penasaran hayang nepungan bapana. Lamun kitu mah ayeuna keneh kukuring rek ditepungan, cek Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kebat bae indit ngajugjug ka kerajaan ku Kanjeng Prabu tuluy diaku anak. Dipernahkeun di hiji tempat sarta dititah diajar ninun ka tukang ninun. Teu lila oge Dayang Sumbi geus maher ninun kain. Ku Kanjeng Prabu tuluy dipangnyieunkeun saung ranggon anu luhur di tengah leuweung. Ari baturna ngan ukur anjing hideung nu ngaran Situmang. Dina hiji waktu nalika Dayang Sumbi keur ninun, toropongna murang ka kolong saung. Lantaran senggeh kudu turun, pok bae manehna ngomong sorangan. Lah mun aya nu daek mangyokotkeun eta taropong, tangtu bakal diaku salaki ku kuring. Kabeneran pisan di kolong saung teh aya Situmang anu ngadengekeun omongan Dayang Sumbi. Eta taropong teh dicokot ku Situmang sarta tuluy dibikeun ka Dayang Sumbi. Karuhan bae Dayang Sumbi pohara lewasanana. Teu nyangka yen anu mangyokotkeun taropong teh anjing lain manusia. Mangkaning manehna geus kendel ucap rek ngaku salah. Dayang Sumbi rumasa geus kapalang kendel ucap. Awas geus kitu katangtuan ti dewata. Manehna tuluy hirup paduaan jeung Situmang. Tepi ka hiji waktu kakandungan brol ngajuru anakna lalaki pingaranan Sangkuriang. Sangkuriang sok resep ulin lumpatan kadua Situmang.
sakepung bari mawa tumbak belewer dilimpahkeun sleb nancep kana tangkal kai. Sang kuryang sorak sorangan bunga lantaran tumbakna beneran. Si tumang dihuncukeun sebrut lumpat ngudag kana tangkal kai bangun keur ngudeg sato boroan. Sang kuryang beki mahir bae ngalempengkeun tumbakna. Tuluy nama lain saukur uli nu lumpatan, tapi dimimiti diajar ngasruk kaleuweung neangan sato boroan. Moro sato naon bae care pecang atawa mencek. Jung geura moro kaleuweung ibu mah hayang dahar jeung ati mencek. Cek dayang sumbi hiji waktu. Sang kuryang tuluy indit kaleuweung dibarengan ku si tumang. Aneh pisan, poe eta mah sasatoan teh henteu aya nu katenjo ngaringkang hiji-hiji acan. Padahal ilaharna mah sok katenjo uncal atawa mencet kerendang nyaratuan di tegalan. Poe harita mah kawas ngaleungit ka mana boa. Sang kuryang geus asruk-asrukan ka saban tempat. Alamping ka tegalan, lapur sasatoan teh teka sampak tapak-tapakna acan. Ari si tumang bet ngadadak kebluk deui henteu daek lulumpatan nyangan sato boroon. Awahing ku jengkel teu beunangan ngandak lekek bae si tumang teh dipencit ku sang kuryang. Atina dibawa balik sarta dipasrahkeun ka indungna. Dayang sumbi puguh bae ka cida atohna. Dagdag degdeg ngasakan eta ati ngan barang sang kuryang balaka. In eta ati teh ati si tumang lain ati mencek. Dayang sumbi pohara ambakna. Sang kuryang ditoroktok sirahna ku sinduk tepi ka ngucur getihna. Sang kuryang tuluy pundung indit di imahna ngajugjug ka tebeh wetan. Mang taun-taun leuweungan tepi ka akhirna beras anjo ka nagara siluman. Didinya sang kuryang guguru ilmu kasakten ka siluman nu wujudna oray naga. Sang kuryang ngulik ilmu tumbul muda. Jalma anu miboga eta ilmu bakal bisa meruhkeun sakumna jin jeung siluman. Sanggeus ilmuna katekan, sang kuryang dijurungan sina indit deui ngalalana. Dina hiji waktu manehna anjog deui ka nagara siluman. Lantaran geus boga ilmu kasakten, sang kuryang bisa ngelehkeun jin jeung siluman nu aya di eta nagara. Eta makhluk bangsa lembut teh tuluy tunduk ka sang kuryang. Demi dayang sumbi sanggeus ditinggalkeun ku anakna, manehna ngarasa kaduhung ka bina-bina. Hirupna estu nu gelis. Manehna tuluy indit ka tebeh kulon rek neangan sang kuryang ngaprak ngalalana tepi ka anjog ka gunung Halimun. Didinya dayang sumbi patepung jeung raja jin anu keur tatapa. Dayang sumbi tuluy diajar rupa-rupa ilmu kasakten. Sanggeus tamat guguruna, manehna dijurungan sina indit deui ka tebeh wetan. Dina hiji tempat nu katelah gunung Bohang, manehna nganjrek bumetah. Kocapkeun sang kuryang terus bae ngalalana. Miliweungan migunungan tepi ka puluh-puluh taun. Tepi ka akhirna anjog ka hiji gunung. Manehna patepung jeung awewe anu kacida geulisna. Sang kuryang bogoh sarta ngajak kawin ka eta awewe. Anu saenyana eta awewe teh dayang sumbi indungna sorangan. Dayang sumbinya kitu deui, bubuhan geus papisah mang puluh-puluh taun. Manehna kalinglap meh bae daek diajak kawin ngan basa. Sang kuryang keur disiaran tek diala kutu dina sirahna katenjo bet aya ceda. Dayang sumbi ngagebeg reuwas lain di kieuna. Manehna kakara inget moal salah ieu lalaki teh anak aing keunentesna. Sang kuryang anu baheula kungsi ditoroktok sirahna ku sinduk. Sanajan geus ditetelkeun yen manehna teh anak pituin, sang kuryang teu percaya sarta keukeuh bae ngajak kawin. Merenggeh anakna kitu kuat bae dayang sumbi nyiar akal. Kami daek dikawin. Asal dipangnyieunkeun talaga jeung parauna keur lalayaran urang papanganten.
Eta talaga jeung parau teh kudu anggeus dijieun sapeting. Cek Dayang Sumbi ku Sangkuriang disagupan eta pamenta anu kacida banggana teh. Harita keneh Sangkuriang tuluy ngabendung walungan Citarum digawe teu eureun-eureun sapeupeting, dibantu ku bangsa jin jeung siluman. Nincak janari talaga teh geus ngemplang karenyieun parahuna. Kabeneran aya tangkal kai gede gedok dituar, kai teh tuluy ditilasan regangna sarta dipapas dijieun parahu. Dayang Sumbi yakin yen pamentana moal katedunan. Pimanaeun teuing yen talaga jeung parahu bisa anggeus sapeuting, cek pikirna. Tapi basa katenjo talaga geus ngemplang jeung parahuna geus ngabagug rek anggeus. Manehna kacida ruasna. Dayang Sumbi bingung liwat saking kudu kumaha carana sangkan aing teh tutulus kawin, cek pikirna. Ras manehna inget kana bueh rarang, gawat bae eta bueh teh dicokot tuluy dibawa ka mununggang. Ku manehna dikebut-kebutkeun tepi ka bijil cahaya bodas kawas balebet di beulah wetan. Dadak sakala sasatuan leuweung disarada. Manuk recet hayam meraong kongkorongok da disangka geus beurang. Sangkuriang ngagebeg bareng nenco di wetan geus bijil balebat. Manehna nu keur ngageduk nganggeuskeun parahu tuluy ngahuleung awahing ku reuwas. Bijil balebet tandana geus beurang. Mangka parahuna can anggeus, hartina manehna moal tulus papanganten jeung Dayang Sumbi. Bakating ku handeueul ka bina-bina ngan cedak bae parahu ditajong satakerna. Bubuhan jalma sakti, parahu teh mangpeng jauh pisan gubrak di hiji tempat. Parahu teh nangkub jreg salin rupa jadi gunung. Eta gunung teh kiwari katelah gunung Tangkuban Parahu. Ari talaga nu ngemplang ku Sangkuriang didupak tepi ka caina saat ngoletrak. Eta urut talaga teh kiwari jadi padataran Bandung anu ngampar lega pisan. Tunggul kai urut nuar Sangkuriang tuluy ngajanggelek jadi gunung Bukit Tunggul wetaneun gunung Tangkuban Parahu. Aregang kai anu ngahunyud sarta geus rangrang teu daunan tuluy ngajengkelek jadi gunung Burangrang di beh kulon. Hatur nuhun para wargi sadayana, hampunten bilih kurang merenah tina ngaoskeun naskah dongengna, tina merankeun masing-masing karakterna. Atuh pantau terus di Tatang Channel mite ketinggalan dongeng-dongeng anu sejena. Sim abdi wasiat ka diri pribadi atuh umumna kabararea. Hayu urang semangatkeun kembali diajar sagala hal tentang kasundaan. Atuh mudah-mudahan ukitu carana jati diri Sunda henteu leungit lain cuma di diri urang pribadi tapi juga di anak incu urang. Ari zaman baheula mah para pemuda ngikrarkeun hiji dina sumpah pemudana. Ku jalan eta maka bangsa Indonesia bisa lepas tina belenggu penjajahan. Nah, di zaman modern ayeuna budaya-budaya luar teu bisa dibendung deui asupna ka ieu nagara. Ku sabab kitu ulah sampe budaya luhur Nusantara dijajah. Mangga urang sami-sami berjuang. Kami setiap generasi Indonesia tetap memiliki jiwa luhur di para leluhur Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.